kade bu al muslim wal muslim kun kaliyadain. Muslim jeung muslim teh kudu siga panangan silih bantu. Ibu lamun raheut panangan kiri saha nu ngubaran? Anu kanan. Saha nu ngabeta dina? Anu kanan silih bantu muslimah. Wala takun kal udunain teu kenging sapertos cepil. Cepil mah papahare hirup teh. Lamun nu belah dieu gering henteu ieu teu ngalongo ka dieu. Laras teh. Kudu siga panang. Ulah siga cep. Kade hirup teh ulah sosoranganan je kudu babareng. Lamun orang hayang mulia mungguh Allah, lamun orang hayang berharga mungguh Allah, sosoranganan mah hese. Hese cek sosoranganan mah. Kumaha atuh carana neng nais ngara urang mulia mungguh Allah, kumaha carana ngara urang berharga mungguh Allah, kudu daek babareng. Kartos henteu. Kade urang doakeun mudah-mudahan di dieu komunitasna organisasina ibu kekompakan gotong royong masing langkung majeng. Ya Allah ya Robbal, da urang teh hirup di alam dunia lain sosorangan, tapi kudu babareng, kudu siga panang, ulah siga cep, ulah siga cepil papahare. Bahkan Allah ngadau dina Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ararek moal ngajawab Allah teh belaan rantang urat dikoro dikorikeun aja pan kakuping badan abdi teh keur batu ngajawe keur batu ge diheujeun-heujeun mangkaning enjing teh abdi ka Cigondewa ka Bandung bae teu nanya oge. Siap jawab Allah cing kompak siap. Jalan-jalan ka Baitullah jalan ka palih kidul anu henteu nyebut Allah mudah-mudahan cing bisul. Amin. Sieun siah ku bisul sakali deui. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kan raos ari kitu mah nya ceu raoseun teu nu nyebut teu raoseun congean tah ceulina belaan rantang urat tikoro. Ieu cai mah nu tadinya anyar ieu nu tadi ceu anja nembe oh iya nu tadi ge da barokah. Alhamdulillah. Teraskeun bu, teraskeun. Tos 10:11. Masih kiat masih? Siap 1/2 jam deui siap. 1 jam siap. 2 jam, 3 jam, 4 jam, nepi ka subuh. Rek nyiksa eta. Emang nais teh wayang golek gitu aja. Ditabeuh nepi ka subuh. Doakeun we masing sehat. Ya Allah ya Robbal. Al-ayah sadaqallahul azim anu hartosna ibu peganglah dengan kuat tali agama Allah ulah cerai berai kudu silih asih ka sesama muslim ulah iri dengki kesel enek
ulah kitu cek kudu silih as tolong menolong dina kebaikan. Jika firman Allah dina Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa Al-ayah sadaqallahul azim. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kudu silih tulungan dina nyieun ka alus. Bade aja. Nah, cicing ayat. Ibu bade silih tulung ka alusan bade. Bade ulah insyaallah lah. Biasana di urang mah insyaallah teh tara. Ibu badai ka pangaosan mun insyaallah nyusul pan teu datang. Leres henteu? Badai silih tulung ka alusan badai. Kade. Walaupun ayeuna keur usum corona di batur mah lockdown, di urang mah alhamdulillah masih diayakeun pangaos. Alhamdulillah. Keun bae anggap we virus corona teh sebagai ujian jang urang sarerea. Sebab orang nu hirup di alam dunia pasti bakal menang nunamina ujian, pasti bakal menang nunamina coba rintang. Pan seueur Allah teh nguji ka hambana Kang. Aya nu diuji ku Allah lewat awak sakit. Contohna Nabi Ayub alaihi salam ujian dalam bentuk penyakit. Tapi kadek Nabi Ayub gering parah tetap bisa ibadah ka Gusti Allah. Lamun aya urang dia anu gering tapi teu bisa salat ajan, teu bisa ibadah ka Gusti Allah, eta moal matak jadi kiparat kana dosana. Tetep kudu ibadah. Aya deui nu diuji ku Allah teh Kang lewat anak. Ya Allah, awak mah cager, sehat luar biasa, diuji ku anak-anakna teu soleh. Pagaweanna teh ngan ulin we hayo. Dititah salat hese, dititah ngaji hese, pagaweana teh nonton TV, nonton HP. Tah masuk mah kitu. Kesel ku anak karek kamari dianterkeun masantren ka Sukabumi, saminggu geus balik deui jeung lemari-lemarina. Ras ce. Takkan si Oja itu mah tuh nyarande we ngajina teh. Da kesel ka budak. Ampurannya kanu nyarande, matak nyarande ge keur bete. Aya nu diuji ku Ibu Nabi Nuh alaihi salam jalmi anu soleh tapi diuji ku Allah putrana Kan'an durhaka. Aya oge nu diuji ku Allah teh ku salaki. Budak mah bager, awak cager ngan salaki henteu soleh, pagaweana teh ngan nguseuh, jeung nguseuh. Asa rada rame ieu teh aya nu sok nguseuh. Ya Allah, dimenta duit ku pamajikanna ngomongna teu boga. Ari dina kopeah nyempel 50.000 jang nyieun eupan. Ari eupan ku endog meuni kokonengna na ari budak dahar jeung baslung. Cek budakna aing daripada jadi budak mending jadi lauk cek. Aya nu sok nguseuh aya. Aya. Nah eta salaki ece. Kesel ku salaki pagaweana teh ngan meuliean manuk we hayo. Boga duit, boga milik, boga rizki teh ngan meuliean manuk we hayo ca. Ari manuk unggal isuk di paraban di maniana, ari pamajikan nyeri huntu diantepkeun. Aya nu diuji ku Allah lewat suam. Aya oge nu ku istri.
si bapak rek balas dendam. Ya Allah ya Rob, aya nu diuji ku istri. Contohna Nabi Lut alaihi salam ujian dalam bentuk istri na teu soleha. Komo ayeuna pagawean awewe zaman ayeuna, pagawean ibu-ibu zaman ayeuna mah naon? Ibu-ibu mah bisa ari kabudakna nitah jang geura salat, jang geura ngaji, ari soranganna nonton TV, nonton TikTok. Aya nu kitu. Parabut jeung bapakna. Indungna hayang nonton si Andin, bapana hayang nonton sepak bola, pabebedel remote-na bapana nyanyi tarik sis. Mantap. Kuring kudu gaul atuh ca. Aya nu diuji ku Allah lewat istri, pagawean istri teh ngan nganyuk we jeung nganyuk. Komo ayeuna Gusti hampir unggal poe ka imah teh datang paket. Apa? Ibu nu meulieun barang eta paket nu nganjo ka kiridit imah nepi ka ledug didatangan ku tukang kiridit. Da angger nu mayar mah saha? Nu mayar ku saha? Ku duit ari mayar. Banyak mayar kiridit ku salaki. Mayarna ku naon, Bu? Ku duit saha Pak? Salaki. Aya di dieu nu sok kitu aya. Aya nu sok kitu. Nah, eta pamajikan bapak eta. Insya Allah aya nu diuji ku Allah lewat aya nu ku suam, aya anu ku benten kan. Aya oge nu diuji ku dulur. Punten ajengan. Nabi Yusuf alaihi salam jalmi anu soleh, tapi dibenci oleh saudaranya, digubreskeun kana sumur. Ngomong ka bapana ieun Yusuf teh dihakan serigala. Leres henteu? Kan di urang ge loba nu teu akur jeung dulur. Ari dulur jadi batur, ari batur jadi dulur. Leres henteu? Lebaran daratang kabehna ari si eta henteu. Aya nu kitu aya. Aya di dieu nu kitu. Nya eta uwa ujang eta. Aya nu diuji ku Allah lewat saudara. Aya oge nu diuji ku Allah lewat kemiskinan kan. Awak mah cager, anak soleh, pinter, ranking hiji di sakolana, bisa kana ngajina, bisa maca kitabna. Pamajikan solehah, salaki soleh, diuji ku Allah duitna teu boga. Budak hayang masantren ka pesantren modern, budak hayang sakola ka sakola favorit, pulus kurang. Laras henteu? Batur mah tingali imahna geus minimalis, ieu mah kalah ka bilik hinis. Batur tingali budak gidikna ge geus kana mobil es kudo, ieu mah kalah ka ngadodorong es cincau. Batur mah euceut tingali panto imahna ge tina kayu jati, ditutupkeun teh gableg. Da puguh jalma beunghar. Ieu mah tina jengjen euceut, ditutupkeun teh malarat. Ngan kade sia dengekeun jalma beunghar. Ari panto imah ditutupkeun gableg, ari ningang dibuka dapurna korek. Terus henteu jawab. Aya di dieu nu kitu. Di belah mana diukna? Terus aya nu kitu. Nya eta tetangga euceut.
kade setiap manusia anu hirup di alam dunia pasti bakal diuji. Ngan kade lamun orang diuji sapertos kitu, ya corona ge mangrupikeun ujian ti Allah teh. Lamun orang diuji sapertos kitu, kuncina ngan ukur hiji ATM. Naon cenah? Allah tempat meminta, sabar kuncina. Inna bimakna harfu taukid, innallaha ma'aso. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ulah aral aja. Bapak nalika gering teh ulah kudu sabar. Namun gering sabar insyaallah janten kiparat karena dosa na. Ya masih oce budakna gering teu sabar. Dibawa ke bidan teu cager-cager, dibawa ke rumah sakit mahal we nu aya angger gering keneh budak teh batuk. Obat batuk dihakan sabotol. Cek akina teh si ujang geuning geus teu batuk deui, modar eta. Nya heueuh pancet dokter teh minum obat 3 kali sehari ieu mah dihakan sabotol. Atuh lain cager tapi pupus. Itu bahasa Sunda mah gitu, rupa-rupa aneka ragam. Lamun ka Jakarta make bahasa Indonesia pantes, maut tetap mati tetap mati. Ibu mati, si bapak barudak pemuda ucing oge. Jadi pemuda teh sarua jeung ucing. Coba kang dina bahasa Sunda mah beda. Ibu, si bapak, ajengan. Kade eta kaajengan maut. Tengah hargaan bisa. Kaajengan mah ajengan koruptor. Maling oge. Paeh maling. Supan-supan teuing kana kitu. Kade bahasa Sunda mah aneka ragam karena bahasa Sunda merupakan bahasa yang penuh etik, penuh tata krama. Nepi ka naon tadi? Samemeh eta akang. Naon jan? Hah? Can ge acan geus paroho deui. Nah biasanya gitu dina pangaosan teh osok barho begitu bubar. Di ditu ieu mah di ditu ceu di Cipongkor adi di dieu mah. Berarti samemeh di ditu ge di dieu heula. Ya. Kade sabar kuncina. Ibu ngadidik budak kudu sabar Kang kade. Ngadidik budak zaman ayeuna lain make huak haok, lain make kuplak kaplok. Tapi kudu make ahlakul karimah, ahlak anu parantos dicontohkeun ku Baginda Rasul. Bapak hayang gaduh murang kali nu soleh. Cing tarik ibu hayang gaduh murang kali nu soleh. Kade lamun urang hayang gaduh murang kali anu soleh, urang na heula tingali geus soleh acan. Da buah anu murang mah moal jauh tina tangkalna, cek. Percuma ayeuna ibu ngadua unggal poe unggal peuting ka Allah, Rabbi habli minas solihin, rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul moal cukup. Hayang gaduh murang kali soleh teh kumaha atuh? Kudu dicontohan Kang. Ibu ka budakna, neng yeuh tutupan orat, make baju muslimah, make kerudung syar'i, ari ece bubudugulan. Ayeuna geus sigan heueuh marake tiu. Bubar we pangajian pandi baruka tiungna teh. Hareut ararat bayeung. Da abdi mah apa nu sok make tiung jeung nutara. Nutara make tiung hayang make kaciri nyarareng sol. Mentong diomekeun ece jadi kanyahoan. Bapak kabudak ulah kieu nalika ngong adan di masjid teh biasana bapak-bapak osok kieu. Jang kadenge geus adan jug gerak ka masjid, biasana kitu. Ulah kitu pati ayeuna mah ganti kieu. Jang ka kuping tos adan, hayu urang ka masjid.
tadi mah jug ari ieu mah hai, tadi mah nitah ari ieu mah dicontoh dibareng kartos henteu. Kudu sabar ngadidik budak, kudu sabar menghadapi uji, coba, rintang. Bade sabar bade. Kahiji lamun kenging ujian cobaan ti Gusti Allah kudu sabar. Nu kadua lamun kenging ujian cobaan ti Gusti Allah teh kedah memperbanyak osok istighfar osok. Sabaraha kali sadinten sawengi? Ojo sabaraha kali ceu? Zikir ke Allah sabaraha kali? Da istighfar mah aja bari diuk, bari masak, bari lempang oge bisa. Leres teh. Ibu balik ayeuna ti pangajian bari istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa henteu? Ya Allah, engke murulukan eta dosana. Perlu ku urang ketahui ibu, liungan ayeuna malaikat teh sumping ka dieu ka tengah-tengah urang rek naon? Rek nyabutan dosa jamaah nu aya di dieu. Karasaan teh dicabut dosa. Bapak karasaan teh dicabut dosa? Henteu, lamun karasa mah pingsan. Da gedean dosana daripada awakna. Leres henteu Bu? Sok memperbanyak Ya Allah nah hirup teh kieu-kieu teuing. Ya Allah nah boga budak teh bangor-bangor teuing tara daek dititah istighfaran. Kenapa anak kita seperti ini? Oh mungkin urangna oge baheula siga kitu. Paingan budak ngabedegong oge. Kartos teh Bu. Sok istighfaran. Setengah 4 gugah. Laksanakan sholat tahajud osok tara. Osok gugah setengah 4. Osok cenah nyai ari hayang kahampangan mah. Geus eta obeh heula atuh kan. Urang dieu mah geus papang teh tara obeh. Paingan barauhang seur. Obeh heula mun geus obeh ka karek. Pake deui calana ece. Buku ligiran si ece. Mun geus make calana ka karek lempang heula keluar. Maknya rek sare di WC. Ki ari ngaji gas penting teh ceu. Perbanyak istighfar setengah 4 sok gugah. Batur sarare ieu mah hudang ngadua ka Allah. Langkung cepet doana naik ka langit Bu. Jadi batur mah keur sarare urang mah hud. Ngadua ka Gusti. Memang hese. Salat tahajud teh hes sabab ganjaran oge ageung. Nanaon oge kana ganjaran nu ageung mah kana surga mah berat. Leres henteu? Leres henteu? Ieu mah dikongkorongokan ku hayam angger teh hudang-hudang. Hayam kongkorongok setengah 4 ceuk hayam. Cek jelema nu teu eling mah tah saha nu reuneuh. Leres Kang, cek hayang sumpah nage aing teu merkosa. Mata hayang nyerieun hatena teh ku jelema aja. Dipitnah wae. Kamari hayang curhat ka sapi. Cek hayang pi urang mah meuni nyeri hate ku jelema teh kunaon kitu yam. Urang kongkorongok setengah 4 ngahudangkeun ngarah salat tahajud, memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Kalah kadituduh reuneuh si anu ku urang. Cek sapi hayam maneh mah teu pira. Urang unggal isuk susu dicabakan dikawin henteu. Ibu gaduh sapi, gaduh hayam, gaduh isukan minta hampura sia ka hayam. Lain seuri aja mikir. Hayam kongkorongok setengah 4 teh ngahudangkeun ngarah salat tahajud. Bade moal. Bade salat tahajud bade. Yuk walaupun hese urang maksakeun. Nanon oge lamun tos maksakeun mah bakal terbias. Mudah-mudahan masing tiasa istiqom. Amin ya Allah ya Rabbal.
Nu kahiji naon cenah lamun kenging ujian cobaan ti Gusti Allah? Sabar aja jujur kana istighfar. Kitu Kang ngajina teh. Nu kahiji apal maju kana nu kadua, nu kahiji poho deui. Kahiji naon ceuk? Sabar lamun diuji ku Allah teh. Nu kadua naon? Perbanyak istighfar. Nu katilu naon? Kedah rajin sholat berjamaah di masjid. Lamun gaduh masalah, gaduh kasusah, gaduh kabingung, sok perbanyak sholat berjamaah di masjid, khususna kanggo pamegat. Kumaha ayeuna tah bade Ramadan. Da urang mah rumasa sanes ahli ibad, sanes ahli sol. Laras henteu. Kela geus jam sabaraha ieu? Abdi uihna tebih Kang, ti dieu bade langsung ka Ciranjang rek sare. Urang mah rumasa sanes ahli ibadah, lain ahli sholat, lain ahli dzikir, lain ahli ngaji, lain ahli puasa. Betul henteu? Betul henteu? Kadang mah pan urang keur sholat teh jasad mah aya di imah keur sholat, hate mah mangkat aja. Si Ece keur sholat di imah hatena mah balanya ka pasar. Kadang mah kieu keur sholat teh Allahu Akbar, ya Allah ieu geus tanggal 3 bisi aya nu nagih bang keliling aya nu kitu Allahu Akbar hek duit can aya sami Allahu liman hamidah rek nginjem ka saha deui aya nu kitu aya. Urang macan bisa khusyuk. Sholat mah sholat di imah hatena mah mangkat ka mana-mani. Urang mah lain ahli ngaji, Kang. Lain ahli ngaji. Komo zaman ayeuna mah berat dukungan teh kana sakola, lain kana ngaji. Betul henteu? Betul henteu? Ayeuna mah berat sabelah teh kana sakola, ce. Beda jeung baheula, baheula mah keun bae teh sakola asal ngaji. Ari ayeuna mah loba jelema teh anu sakola bari ngaji, lain ngaji bari sakola. Betul teh? Rek kumaha majuna atuh Islam teh ibu lamun kurang dukungan mah. Naon buktina Neng Nais kurang dukungan kana Islam, kurang dukungan kana ngaji? Tingali Kang, ibu-ibu mah nganter budakna sakola ka TK, ka PAUD, ka SD di alanteur. Budakna sakola di kelas indungna mah di luar ngecebrek, ngagosip. Baso beak 2 mangkok eta teh. Sagala diomongkeun, salaki diomongkeun, tatangga mitoha. Aya di dieu nu kitu. Nu make kerudung kumaha? Budak rek sakola dianterkeun ari bagian ngaji, tong boroning dianterkeun eueuh ajengeunna ge teu kenaleun eta budak saha. Aya nu kitu. Udah rek sakola SD kelas 1 kabeh dibeli saragam anyar, tas, sepatu, buku, patlot, anyar. Budak rek sakola mah sagala anyar, tapi tingali budak rek ngaji. Ya Allah, hayang beli baju anyar cek mangna, jang geus tong beli baju aya urut amang, cenah itu baheula urut ngaji. Budak rek naik Al-Quran cek ibu teh geus tong meuli Al-Quranna tong meuli da ngaji mah sarua keneh itu aya urut emak. Di mana mah itu di pangbeasan cokot. Ditinggali teh geus sarobek aja ku beurit Qur'ana. Cek budakna emak ieu mah Qur'ana tos sarobek super glue. Lem ayeuna mah aya lem. Budakna meuli super glue di lem eta Qur'an teh. Nepi ka alam taro ngareneng jeung alam nasroh. Cek akina jang geus nepi ka mana ngaji teh geus 2 alam bah. Eta buktina hararese kana ngaji kurang dukung. Di abdi mah di ditu di Cipongkor kiai teh eueuh geus nungguan manuk uncuing. Pajarkeun teh mun aya manuk uncuing aya proyek. Nah make aya proyek panu tahlilan saha ajeng mah leres teh matak di ditu mah ibu kiai teh baregan
loba teuing ngahakan ikhlas. Ari jang sakola duit sababaraha dibayar belaan ngajual sawah ngajual tanah belaan budak sakola. Nah ari di pasantren di bangku ajenganna dikieukeun jang teu kengeng hilap bayaran kanggo muludan 10.000 bari leuleus ajengan teh datar hasil. Muhun Pak Ajengan budakna balik dibejakeun ka indungna, ma cek ajengan bayaran 10.000 jang muludan ibu bari molotot pinah pasantren pinah. Naon eta mah pasantren teh loba bayaran teu pira 10.000. Memang leres fakta membuktikan zaman ayeuna mah berat keneh kana sakola kana dun. Kade bucing semangat masantrenkeun budak. Aya murang kali ibu nu dipasantrenkeun aya nu dipasantrenkeun aya ibu datang teu ka kiaina nitipkeun teu ka kiaina moal barokah aja gitu mah datangan kiai teh pasrahkeun kewajiban ibu ngadidik budak ka kiai ayeuna tanggung warel kiai ku urang tanggungna kebutuhan kiai ku urang penuhi bade kitu nah laleuleuis kitu mah moal kan. Budak ibu nu di pasantren kena ya, aya nu di sakola kena ya, nu di SD aya nu di SD, berarti tah balik aja kena nu ya dia di SD. Cek si Oce aya, mangkaning keur libur aya nate usum corona. Kade perbanyak istighfar nu kadua nu katilu perbanyak salat berjamaah di masjid. Utamina kanggo pamagar. Lamun lalaki taradaek salat berjamaah di masjid, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dari hartanya. Bapak percuma gaduh imah, gedong, sawah, lega, harta loba, tapi taradaek salat berjamaah di masjid, eta kabeh hartana moal barok. Nauzubillah tsumma nauzu. Berarti bapak-bapak orang dia kudu daek ngamakmurkan masjid ulah ieu mah aki-aki weh hayo di masjid teh nu adan aki-aki anu qomat maca Quran anu ngepel anu nyapu nini eta mah salat maghrib 3 jajar, salat isya 2 jajar, salat subuh 2an ngajajar. Nu adan eta nu qomat, nu ngaimam, nu ngamakmum, nu ngadua, nu ngaminan. Ente ka mana ente? Kade ulah ieu mah ka masjid teh nalika maot teh disolatkeun Kang. Cek karpet masjid teh akang maneh keur hirup ka mana wae tara ka masjid ari geus paeh maneh panghareupna bari teu sopan mah ieu teh batur-batur nangtung ieu ngagoler da kapungkur mah ibu saurpun rama masjid teh tina bilik hinis lantaina oge tina talupu tapi pinuh jamaah beres salat careurik kabeh lain ingat kana dosa suku kacepet talupu. Adi ayeuna tingali masjid gedong di alus-alus make ukiran kaligrafi make karpet segala rupa ngan jamaahna kos jadi aya masjid sok pinuh tara pinuh hari lebaran mah kade cing daek salat berjamaah di masjid komo ayeuna menyambut bulan suci Ramadan, yuk tingkatkan ibadah di masjid. Ibu tong pilih-pilih imam taraweh teh. Biasanya zaman yang nama abah-abah mah geus teu laku imam taraweh teh. Da ibu-ibu mah resepna oge pemuda anu tarawehna tara make titik koma. Malaikat tapi kalieureun eta ningali berjamaah. Ibu resep kanu lambat, resep kanu gancang. Dah gitu hayang pahala gede hari ibadah kaburu-buru akur jang di ditu sarua aja sampai meh di ditu ge di dieu heula
Jadi orang teh kudu daek salat berjamaah di masjid. Ibu taraweh ngabring resep. Masya Allah buka puasa kade ulah wareg teuing. Ulah wareg teuing. Urang mah lain ahli puasa. Kadek hari pertama geus nalalamru eta dina kursi. Sare ti subuh nepi ka sore teh. Nungguan maghrib. 10 menit deui keadaan kabeh dijag-jagkeun di tengah imah. Aya kolak, aya rujak bala-bala, goreng pisang, gehu, cireng kabeh aya. Sa RT eta gorengan araya. Nalika ngong adan di masjid, Allah can nepi ka akbar bala-bala beak genep. Nungguan adan eta kolak dikubak dikucek lieureun kolak teh ceu. Beres adan beak dahareun ece ka masjid taraweh tunu. Sok aya nu kitu aya. Sarua. Tah kadek tingkatkeun tingkatkeun ibad ka Gusti Allah. Kadek menghadapi sasi Ramadan subhanahu dina bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan eta bulan anu mulia. Dina Al-Isra ayat 1 subhana suci kuncina menghadapi sasi Ramadan hate urang kudu suci. Kade keur puasa teh ulah sok ngagibah. Puasa-puasa gibah-gibah. Puasa angger gibah osok ngagosip jalan. Sok aya nu kitu. Da ibu-ibu mah karesepna eta teh Kang. Karesep ningali tatangga kabeli motor anyar, ece nu jadi knalpot. Ngebul. Cek knalpot enak jadi ece nu ngebul. Tatangga kabeli kulkas, ece nu paranas tiris. Muriang dikerok ku salakina ari pek teh aya gambar kulkas. Komo ayeuna mah ibu ngomong ka salaki teh, akang meuli baju lebaran teh ti ayeuna engke mah geus puasa sok hoream budak gidig. Can ge acan puasa geus hayang baju. Sok aya nu kitu. Dina pangajian pasti socakna teh ngareret kanu gelangna ranggem. Balik teh ka imah ngahulang si ece mah. Ditanya ku salakina mah kunaon cicing wae, apa tingali pamajikan batur mah gelangna teh ranggem. Akang tingali pamajikan batur mah kabeh beheungna teh dirante. Akang tingali pamajikan batur mah emasna teh 20 karat 20 3 karat 20 4 karat. Nah ari urang meuni teu sakarat-karat aja. Cek salakina hayang sakarat maneh ka dia urang cekek. Ece ulah kitu kuduna mah kieu ka salaki teh, Kang tuh tingali tatangga mah pamajikanna geus 2 ari akang iraha. Ibu satuju teu? Satuju teu? Ari bapak-bapak mah satuju. Nu teu nyora berarti sieunun. Alhamdulillah. Entong atuh aja musibah teh. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyebutkeun inna lillahi teh lain aya nu maot hungkul Kang. Mun urang kena musibah ibu katinggalan pangaosan, katinggalan majelis taklim, ucapkeun inna lillahi. Kartos Bu. Kartos teu. Kade tingkatkan ibadah menuju sasi Ramadan. Menghadapi sasi Ramadan hate orang kudu bersih, hate orang kudu suci, kembali karena fitrahna Bu. Ulah sok ngagibah keur puasa teh. Katingali teh ya. Abdi katingali. Ada caang abdi mah. Sebab nami abdi teh Nais Nurjanah cahaya sur. Katakan abdi mah rek di mana oge angger bercahaya dangarana nur.
Lah ditu mah pan poek. Sabab ngaranna lain nur. Kade Bu. Keur puasa tahan hawa nafsu. Tahan hawa nafsu. Lamun ibu keur puasa tetep keneh sok ngagibah ngomongkeun batur eta siga ember anu isina pinuh ku cai tapi bolong. Kartos henteu. Jadi pahala na bisi seep cek. Matakan tahan ulah sok ngagibah lain ngagibri geus teh. Tatangga hajat gigireun ngecebrek ibu di warung diaromongkeun. Cek si Oce teh, ibu tos kanu hajat teu acan. Wa tos kanu hajat teu acan. Abdi mah nembe uih ngawartosan dagingna liat. Ari daging hayang hipu ari ngamplok 10.000. Sok aya keneh di dieu nu kitu. Teu boga kaera. Engke manu hajat tulisan dina panto teh wilujeng sumping minta doa restu 100.000 hipu. 10.000 mah liat atuh. Kartos da Bu. Kade tahan hawa nafsu orang teu kenging ngalaksanakeun jauhi maksiat. Ayeuna dek bulan puasa sucikeun hate bersihkeun hate urang tina iri dengki ka batur. Siap bade insya alhamdulillah. Sakitu we ngaji mah teu kudu lami, nu penting mah singkat padat melekat kade poho balik mawa ilmu numan. Kieu resiko ngomong jeung ahli barang hakan teh. Mudah-mudahan nan rupi nu ku abdi didugikeun masing aya manfaatna, khususna kanggo abdi umumna kanggo urang sadayana. Pami ibu masih penasaran ka abdi cabi pilari dina HP, pilari dina Google, dina YouTube, cari Nais Nurjanah Official. Insyaallah bakal keluar videona, jangan lupa like and subscribe. Terakhir orang munajat ke Allah, mudah-mudahan orang sadayana, keluarga orang, dulur orang, tetangga orang, anak incu orang, beh dituna negara Indonesia anu tercinta ieu, mudah-mudahan salawasna masing aya dina panang tayungan Allah Subhanahu. Nah tadi araminan telat aja. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten bilih seueur kalepatanana kumargi abdi masih keneh seueur diajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.